Waktu Panarajang nang bule rek dibendung ku sapasang leungeun lawan. Harita nang bule ngarobah tata gerak Panarajangna. Parobahan tata gerak kawilang cepet. Teu sepet bisa dibendung ku anu dilawan. Panarajang leungeun kataunang bule ngahantem kana dada lawan. Sedengkeun Panarajang leungeun kenca notok kana beuteung lawan. Set Yuki bergegas kuajrong nang bule ngegajreng diluncat ka tukang. Sedangkan Aki Rumaji Sakti tetap mancuh dina tangtunganana. Kakuatan Panarajang Silaing teu karasa naon-naon nang bule. Eueuh pangaruhna ke dewek-wek euy. Kakuatan Panarajang Silaing teh kudu ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna euy. Kade Silaing geus teu kudu asa-asa nang bule, sok gunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Bangsa Silaing jumaju narajang dina bule. Nang bule kerung kageteun oge sabab kakuatan Panarajang tadi teh ngagunakeun 3 parapat bagian kakuatan tanaga lapisanana. Tapi tetela taya pangaruh naon-naon pikeun nu jai lawan. Ningali geus 3 kali Panarajang nembule teu keuna kana anggota badan lawan, tapi taya pangaruh naon-naon pikeun Aki Rumaji Sakti mah. Harita para warga beuki ngarasa salempang. Sabab nurutkeun anggapan maranehna mah kayaan geus mimiti henteu saimbang. Sabagian warga teu matak aneh mun ngalakukeun ngobrol jeung anu sejena. Adah taya jadi teu saimbang ieu mah euy, ningali kieu mah ye. Aduh, orang siang ce. Nang bule bakal kasoran eleh jajaten gaya kieu mah ye. Da geus 3 kali ngasupkeun Panarajang tapi bangun anu teu karasa naon-naon. Itu Aki Rumaji Sakti anu ngagunakeun ilmu simpenanana. Alah. Kumaha mun teu pikeun ka nang bule anu kadese? Piraku urang moal ngabantu ce. Nya ari oep mah sok aya-aya wae. Oep. Reksa anu wani maju ngabantu atuh Kang Web mun teh mah nang bule tepikeun ka terus ka DC. Tepikeun ka dirubuhkeun pisan ku anu jadi lawan. Sok we pikir ku Kang Web. Sanu rek wani maju ngabantu ka nang bule anu keur ngayunan Aki Rumaji. Rek saha mana anu wanieun? Heuh ngawanieun ngabantu ngalawanan Aki Rumaji Sakti. Lain ngahulang wae kasih pendapat atuh Abang, hei, abang, lain ngahulang si abang. Si Eje mah jadi minta pendapat si abang bah. Macam mana pula si abang bisa kasih pendapat dan tanggapan tentang pertarungan yang sedang berlangsung, bah. Si abang sendiri dari tadi ngahuling, ngaraga mening, karena merasa kaget bah. Dan aneh lah. Tadi sudah kita saksikan pula. Ternyata itu si Aki Rumaji Sakti kena serangan nang bule. Nampaknya tidak merasakan apa-apa, bah. Terus sekarang si abang juga jadi punya pemikiran pula. Jangan-jangan nang bule yang akan dikalahkan sama Aki Rumaji Sakti. Begitu tak Ece? Nyakeun wae teu naon mun nanti si Kang Web jeung si abang boga pamikiran nang bule anu bakal kasoleh jajaten ku anu jadi lawan. Tapi da keur mah marek ungut kalinduan gedag ku akina kaanginan gitu abang. Nang bule putus sirawing tetep bakal aya dina kaunggulan, percaya ka Ece. Wali tarohan Ece mah, wali tumpangan. Tetep nang bule anu bakal unggul. Tuh perhatikeun nang bule ngarasa penasaran sigana mah geus saga diri rek maju dina rajang.
anu keur ngobrol musirkeun di perhatian anak ka tempat lumangsungna kajadian. Ningali saliwat kana kayan anu keur lumangsung mah kayan Aki Rumaji Sakti bangun aya di pihak anu meunang angin. Teu matak aneh mun Oman Suroman jawara Gunung Haruman harita nyarita ka Jaka Cece si kipas pedang anu nangtung di gigireunana. Kiwe perhatikan Bandungan euy. Guru dewek ayeuna aya di pihak anu beunang angin. Sedengkeun sidang boleh bingungan tuh tingalikeun. Sababana rajangna anu keuna kana anggota badan guru dewek. Daya pangaruh naon-naon tuh ja. Parukanan. Guru dewek dilawan. Mun sidang boleh geus bilasa, pakaulan ngayakeun pesta ah. Nginum tuak jeung paheula-heula neangan randa. Di lain malah neangan dudang orang merenanya. Kumaha ya, kiwe? Lamun kudu buru-buru buka di pabajikan. Alah, ilaing siap ke jadi pamajikan dewek. Aya wae ilaing mah kiwe ah. Ih, gimana sih? Eke belum ngomong apa-apa tahu, malah nyerocos terus. Siapa mau atau punya pasangan jawara budeg kayak si di situ? Kesel. Enggak, sebel Eke mah. Sebel banget sama kamu teh, Oman. Ubah. Iya benar kudu boga sikap seperti itu. Kangaranan jadi wakil pupuh lemur mah. Alah, katarima dah pujian ti lain teh kiwe. Tuh tingalikeun kiwe, tingalikeun itu. Sinang bule sigana mah panasaran keneh tuh. Geus saya gadi rek maju dina raja. Kumaha? Geus tong loba ngomong abandungan heula anu ketarung. Oke lah mun kitu mah. Oman Suroman jeung si Cece si kipas pedang musirkeun di perhatianna ka tempat lumangsungna tarung. Nang boleh harita jadi kaentepan ku perasaan panasaran. Harita sagadi diri pikeun majuna raja ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Karep hayang ngabuktikeun tepikeun ka mana kakuatan ilmu simpenan anu keur digunakeun ku Aki Rumaji dina waktu harita. Ningali nang bule geus saga diri pikeun majuna raja, harita Aki Rumaji Sakti musirkeun paneutepna bari nyarita di bareng jeung seuri. Si lain geus saga di diri pikeun majuna raja nang bule. Kude wek-wek geus bisa ditebak euy. Si lain kal bakal ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Aya ngabuktikeun kahebatan kakuatan ilmu simpenan dewek-wek-weknya. Alah, memang kitu sakuduna nang bule. Sora maju deui nang bule. Aing bakal majuna raja ngagunakeun kakuatan taga lapisan sapinuhna ye Aki Ramijud. Hayangnya hawe ku aing bakal dibuktikeun. Tipikeun ka menong kahebatan jeung kakuatan ilmu bajigur tanpa kalapate. Aing memang penasaran Ramijud. Asok ganjang. Majuna rajang sia. Dek wek-wek geus teu sabar. Hayang ngabuktikeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna nu digunakeun ku salaing nang bule. Oke. Oke lah. Tenang kala jeung aduh atuh bujur deh teu ku hanteu dah. Kamian kitu. Aing aya majuna rajang sia Ramijud. Hayya!
Gorelat Cilong nang bule maju narajang ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapenuhna. Tindakan nu dilakukeun ku nang bule mangrupa tindakan anu nekat. Geus teu mikirkeun deui bahayana mun tepikeun ka kakuatan anu jilawan leuwih hebat tangtu dirina anu bakal cilaka. Sedengkeun Aki Rumaji Sakti puguh memang kahayangna nang bule maju naraja ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Waktu panarajang lawan datang harita Aki Rumaji Sakti ngabendung panarajang ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing harita lumangsung. Kadenge sora anu ngabledag mangsa lumangsung na bantrokan dua kakuatan tenaga lapisan. Sokyuk berak tekekeus. Tina bantrokan aya kakuatan. Katingali harita nang bule badan ngajengkang oleab ka tukang. Sidengkeun Aki Rumaji Sakti ngadalik deka tukang mundur dua lengkah. Sanajan dina kayaan keur ngajengkang oleab ka tukang. Nang bule masih kene sempet ngagibegeun badana anu saterusna ngacurahitkeun badana ka tukang terus napak kana lemah. Nang bule mancukeun tangtunganana karasa sapasang leungeunna semu anu baal. Tapi nang bule geus teu malire kana eta kayaan. Sedengkeun Aki Rumaji Sakti anu geus mancukeun tangtunganana jadi ngahulang. Bari merhatikeun nu jailawan harita ngomong dina jero hatena. Edan. Kayaan anu meh teu bisa dipercaya ku aing ieu. Kayaan sinang bule anu geus ngajengkang oleab ka tukang masih kene bisa mancukeun tangtungan. Ningali kana sikapna bangun anu teu ngarasakeun kanyeri akibat tina bantrokan kakuatan tadi. Nyata kakuatan tenaga lapisan sinang bule dina kakuatan nu sapinuhna masih bisa nahan kakuatan ilmu panglebur raga palasna. Tangtuna oge eta kayaan ngasaukur-keur sementara wungkul. Dina akhirna mah sakali panarajang aing keuna ngahantem kana dadana mangka sinang bule bakal cengker nyawaan. Geus ngahulang deui wae maneh teh heuy aki-aki Ramijud. Ku aing geus dibuktikeun kahebatan jeung kakuatan ilmu simpenan maneh sia. Tapi aing sanajan bener ngajengkang oleab ka tukang, tapi tepikeun ka ayeuna masih acan bisa dirubuhkeun ku maneh. Bener cak Ramijud? Jadi cek aing mah ilmu bajigur tanpa kalapate sigana mah moal bisa dipake modaran dilawan. Karena naon ilmu kitu patut anjir. Nyeun deui keluarkeun teh mah bajigur tanpa kalapaan eta mah banrek tanpa dijahean. Si lain teh kudu mastikeun ku sorangan sia. Geunaan mampu jeung henteu wek dewek ngabinasakeun si lain lang bule. Sakedeung deui ku dewek-wek bakal dibuktikeun sakurang ajar. Kakuatan ilmu simpenan dewek-wek bakal mampu ngabinasakeun si laing-ling. Geus waktuna si laing kudu kadese. Tadah-dah sia panajang. Aki Rumaji Sakti maju ngarangsek ku panarajangna. Tetela gerak anu dilakukeun ku dirina bangun anu nutup kana ruang gerak nu dilawan. Runtuyan panarajang Aki Rumaji lir upama ombak lautan anu datang patutur-tutur. Getaran kakuatan anu kaluar tina sakujur badan Aki Rumaji Sakti jadi leuwih kuat malah jadi mangaruhan kana kecepatan gerakna. Sok yuk. Yuk. Datang naruntuyan panarajang lawan.
menang sakali mah bisa disingkahan kunang bule nu ngagunakeun kacepetan gerakna. Tapi dina waktu anu ngadua kalian mah runtuyan panarajang anu jelawan geus teu sempat disingkahan, geus teu sempat dibendung kunang bule. Dada jeung beteung sarta beheung nang bule kabenangan ku panarajang lawan. Sak hiuk ceber nyeri anjir. Nang bule ngagero nahan ka nyeri bari badanna ngacengkang oleh ka tukang. Geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badanna. Jengkang. Koleang. Kerebut. Nang bule rubuh ngabebengkang maring lemah. Tina salah-salah juru bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Akiru Maji Sakti mancu dina tangtunganana merhatikeun nuji lawan bari ngumbar kasuka hatena. Si laing akhirna mah bisa dirubuhkeun sia. Nang bulele. Si laing ngimpi mun boga pamikiran bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu panglebur raga palasta nu digunakeun ku dewek-wek. Ayeuna kabuktian si laing buh rubuh geus teu bisa ngonal di hudang sia. Kakarek ge balem biwirna. Akiru Maji Sakti katingali harita nang bule ngonel hudang terus cengkat nangtung. Nang bole nyelang nyusutan heula getih anu ngalai kaluar tina juru bibirna ku dampalengeun kencana. Akiru Maji Sakti kerung. Puguh kageteun oge ningali nang bule masih kene bisa ngonel hudang. Terus cengkat nangtung. Bari merhatikeun nu jelawan Akiru Maji Sakti ngupat dina jero hatena. Kekuatan daya tahan badan si nang bule luar biasa. Sakuruna mah geus kabeunangan ku panajang aing nu ngagunakeun ilmu panglebur raga palasta. Dina kayaan rubuh teh sakuduna mah sakujulbarana garing tah. Tapi si nang bule masih kena bisa cengkat nangtung. Daya tanda-tanda anu kenjanangan tatu di jero. Nang bule ngatur heula reng hapanapasna, mancuhkeun tangtunganana bari terus nyarita ditujukeun ka Akiru Maji Sakti. Kekuatan panajang maneh ngagunakeun kekuatan ilmu bajigur tanpa kalapa teh lumayan oge akhirnya mijut. Ngan tetep can bisa disebutkeun hebat anjir. Sabab aing ayeuna masih kene bisa cengkat nangtung kadelepan ku ente. Hartina aing teh masih kene sanggup jeung mampu pikeun neruskeun ieu tarung. Kematak jadi gangguan lah. Ngarasakeun kanjeri saeutik mah wajar. Buktikeun ku maneh anjir. Majalkeun bisa ngarubuhkeun aing. Terus jengker eueuh nyawaan mana sia ah. Si laing kudu ngarti nang bule. Jan sanajan si laing teu langsung jengker eueuh nyawaan. Tapi geus kabuktian kakuatan tanaga lapisan si laing anu digunakeun sapinuhna teu mampu ngimbangan kakuatan ilmu panglebur raga palasta sia. Jadi si laing rubuh anu kadua kali nama bakal kajadian sia sakujur badan si laing bakal garing meotan. Nyawa si laing oge bakal papisah jeung raga sia. Artina si laing palastra moal aya di dunya sia kurang ajar. Mending harampang kitu enggak bacot teh goblok ah. Aing bisa kene seuri anjir. Jadi maneh tong waka nyebutkeun Gus Unggul. Mun aing masih kene ngajentul. Mun aing masih kene bisa nangtung, aing malah jadi hayang ngabuktikeun nah bener. Mun aing rubuh anu kadua kalian bakal terus eueuh nyawaan.
mun bener kitu eta kakarek hebat ilmu bajigur tanpa kalapaan teh Rami Jud. Kurang ajar sia. Ilmu panglebur raga palastra sia lain bajigur tanpa kalapa goblok. Si lain bener-bener kudu gancang di podara nang bule. Mun si lain memang hayang geram modal maju sakali deui sakurang ajar. Gunakeun deui kekuatan talaga lapisan sapenuhna. Kitu ge mun si lain boga kawani. Ulah ngakukeun incuna si Rawing mun si lain leutik burih. Nang bule geus teu mikir deui. Langsung harita ngawangun pasangan baik terus carita. Maneh teh kudu ngabacot masalah kawani sakerupa segarupa anjir. Ku aing ayeuna bakal dibuktikeun. Aing masih kene sanggup sia maju dina Rajang kawas tadi ngagunakeun kekuatan talaga lapisan sapenuhna. Saterusna dirubuhkeun deui ku maneh. Sugan we heueuh. Aing jengker eueuh nyawaan anjir. Si lain memang geus teu sabar hayang geura modalnya. Sok hasok sia maju na Rajang saing nang bule. Aing ayeuna maju na Rajang sia. Jurebat curung nang bule maju na Rajang ngagunakeun kekuatan talaga lapisan sapenuhna. Seperti tadi diwe lumangsuna kajadian Panarajang nang bule anu dibendung disusul ku runtuyan Panarajang Akiru Maji Sakti anu ngahantem anggota badan lawan ngajadikeun nang bule pikeun anu kadua kalina ngajengkang ngoleab ka tukang. Syuhiu tegas Panarajang nang bule dibendung disusul ku Panarajang anu ngahantem kana anggota badan nang bule. Nyeri anjir, aing rubuh deui. Nang bule ngagerunahan ka nyeri, bari ngacengkang leab ka tukang, geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut, nang bule rubuh ngabebengkang maring lemah. Pikeun anu kadua kalina Akiru Maji Sakti mancu dina tangtunganana bari marhatikeun uji lawan tu carita. Si lain geus moal bisa ngonial hudang deui sia nang bule. Rubuh anu kadua kalina ayeuna mah sagedeung dibareng jeung ngalayangna nyawa sakurang ajar. Sakujur badan si lain kal bakal meotan jeung garing sia. Si lain geus waktuna kudu modal da bule. Akiru Maji Sakti masih kene penasaran sigana mah harita ngajoelat mudu ka tempat rubuhna nang bule anu harita masih ngagoler can bisa ngoneal hudang. Bari merhatikeun nang bule anu ngagoler harita Akiru Maji Sakti ngajejek dada nang bule ku dampal suku katuna betus carita. Si lain memang nekat wani ngalawanan wek dewek anu boga kakuatan ilmu panglebur raga palasta. Sigana mun aki si lain si Rawing taruh ngalawanan dewek kayanana bakal sarua jeung kayan maneh ayeuna sia. Si Rawing jeung si lain anu jadi incuna lir ibarat ciduh jeung rehak sia. Kakuatan jeung kamampuan si lain moal jauh tu sinang bule. Nu sagedeung di modal dina kayaan marakayangan. Bejaan ku si lain ka si Rawing. Datang gitu, malas pasti ka dewek-wek. Anu geus modaran maneh sia. Nyiduhan banget si lain sarua jeung nyiduhan banget si Rawing. Akiru Maji Sakti nyiduhan beungeut nang bule anu keur ngagoler. Sanajan nang bule can bisa ngoneal hudang,
tapi dinakayan sadar ningali sikap jeung ngadenge caitan Aki Rumaji Sakti anu terus-terusan ngahina kasih rawing nu jadi akina. Anu paling akhir mah beungeut diciduhan ku Aki Rumaji Sakti. Sikap jeung caritaan sarta tindakan Aki Rumaji Sakti ngajadikeun muncakna amarah Nang Bule dina waktu harita. Kakuatan puncak nu aya dina dirina bareng jeung parobahan kaayana Nang Bule. Bukna anu beureum jadi jocong, heuras, rarancung, nunjuk kaluhur. Sorot panon jadi semu anu hurung, kulit anu tanya bersih jadi beureum. Aki Rumaji Sakti jadi kaget deh ningali kayaan parobahan Nang Bule anu saperti kitu. Nang Bule masih dina kayaan ngagoler dadana keur ditincak ku suku katu Aki Rumaji Sakti. Harita Nang Bule dengan katuhuna ngeprek suku Aki Rumaji Sakti anu ngajejek dadana. Seplak kekeus. Aki Rumaji Sakti semua anu ngakurubug kaget terus ngacari jeg loncat ka tukang. Saterusna mancukeun tangtunganana. Sedengkeun Nang Bule harita cengkat nangtung dina kayaan anu teu sakara-kara. Eta kayaan ngajadikeun beuki namahan kakagetna Aki Rumaji Sakti ningali kayaan Nang Bule anu dina kayaan teu sakara-kara. Nang Bule mancuh dina tangtunganana. Musirkeun paneuteupeuna ka Aki Rumaji Sakti terus nyarita. Maneh geus ngarubuhkeun aing 2 kali sia Aki Ramijud. Tapi tepikeun ka ayeuna aing masih kene can bisa dibinasakeun ku maneh. Omongan maneh anu sakitu tarikna, anu kadua kalina aing rubuh bakal terus jengker eueuh nyawaan. Dina kayaan sakujur badanna aing meotan. Tetela terjadi kenyataan anjir. Ngomong bungkus sama terbalik aki-aki teh. Kudu jelas cek aing oge. Kakuatan ilmu bajigur tanpa kalapa nu digunakeun ku maneh teh teu mampu geuning dipake ngabinasakeun aing mah. Hei Aki Ramijud. Terus ningali kayaan kawas kieu kumaha ieu maneh? Sanggup kira-kirana nuliskeun tarung jeung aing? Hah? Aingnya Nang Bule putus sirawing. Aki Rumaji Sakti nenangkeun getaran hatena. Tadi waktu sukuna keur ngajejek dada Nang Bule, dikepret ku leungeun katuh Nang Bule karasa nyeri tembus kana daging jeung tulang, malah ningali Nang Bule anu geus 2 kali dirubuhkeun kabeunangan ku kakuatan panajang ilmu pangleburaga, tapi teu mampu ngabinasakeun nu jilawan. Malah sangeusna kaya Nang Bule, sangeusna robah kaayanana tetela Nang Bule teu sakara-kara. Bangun anu teu nyidem merasakan nyeri akibat rubuh 2 kali kabeunangan ku panarajang lawan. Pikeun nutupan kakagetna harita Aki Rumaji Sakti nyarita di Barunjung Seri. Si laing memang geus 2 kali dirubuhkeun ku dewek-wek sia Nang Bule. Saterusna si laing teu nepikeun ka ajal binasa. Sabab wek dewek ngagunakeun kakuatan panarajang anu saukur setengah bagian. Mun wek dewek ngagunakeun kakuatan panarajang anu sapinuhna, mangka bisa dipastikeun badan si laing bakal paburisat Nang Bule. Jadi ku dewek-wek dicoba deui sia ngagunakeun setengah bagian kakuatan panarajang aing. Jadi teu matak aneh mun si laing ayeuna sih masih kene sanggup nuskeun tarung. Yah, bosen ngadengin oge anjir ah. Kos lain kolot teh mah. Montong loba alasan maneh Aki Ramijud. Montong saukur ngabacot wungkul anjir buktikeun sete ah. Buktikeun ku maneh kakuatan saperuna ilmu bajigur tanpa kalapa teh. Teu ngimbang jeung kaayaan ku disebut ilmu pangleburaga pelastama anjir. Jadi ayeuna mah pilihan aya di maneh Aki Ramijud. Neruskeun tarung. Terus maneh dirubuhkeun ku aing atawa ngeureunkeun tarung, maneh ngaku kana kaunggulan lawan,
siap-siap diciruhan banget ku aing sok rek milih anu mana sia maneh akhirnya mijud si laing ngontong terus ngacapluk tepuguh nang bule eueuh jadi tuh nawek dewek kudu ngaku kana kaunggulan si laing anu puguh masih laing rubuh anu katelu kali nama geus bisa dipastikan bakal modar si laing nang bule percaya ka dewek sia sabab wek dewek bakal ngagunakeun kakuatan sapinuhna ilmu panglebur raga palastra aing mah geus kalinya deui hasok ceuk aing oge anjir lainnya capek wae gunakeun kakuatan sapinuhna eta ilmu bajigur tanpa kalapaan teh diladenan ku aing mah rek ngagunakeun kakuatan panajang anu leuwih hebat oge sok maju maneh atuh lanjut si laing geus teu sabar hayang geura modar nang bule sok lah aing kesel lila teuing gelutna sublog dewek-wek bakal dibuktikeun tada siapa panajang panglebur raga palastra Curilat cilung aki rumaji sakti maju narajang sedengkeun nang boleh maju dina tangtunganana dina kayaan teh ingkah di tempatna harita nang boleh ngabendung satiap panajang lawan anu ngarah kana anggota badana bantrokan kakuatan ilmu panglebur raga palastra jeung kakuatan puncak nang boleh ngajadikeun aki rumaji ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang sababa lengkah teu mampu nahan kakuatan daya pangbendungan uji lawan sauhiuk daligdeug aki rumaji sakti ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang sababa lengkah gancang aki rumaji sakti ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug ka tukang daligdeug ranag suku aki rumaji sakti ngarandegkeun saterusna aki rumaji sakti mancuhkeun di tangtunganana sedengkeun kaya nang bule anu teu ingkah di tempatna teu kapangaruhan ku bantrokan kakuatan harita musirkeun perhatian kan wilawan banyarita lebah mana hebatna kakuatan ilmu simpenan maneh teh aki-aki koplok kabuktian panajang maneh ku aing di Bandung anjir kalakah maneh geuningan anu ngadalideug ka dorong mundur ka tukang anu matak cek aing ge ganti kakuatan ilmu saukur kitu patut mah mangpaatna gunana unggulna anjir geus pancek aing oge mun disebut ilmu bajigur tanpa kalapa oke lain palebur raga palastra mana palasa teh anjir bacot ke kawasmu ayo ngabinasakeun lawan alakah ngadaligdeug mundur ka tukang maneh ramijud aki rumaji sakti beuki panasaran bari merhatikeun uji lawan harita ngomong dina jero hatena aduh dadieu halah boga kakuatan naon di sidang bule ye sangeusna kayana robah jadi seperti kitu kakuatan talagala pinsan sinang boleh jadi luar biasa bingung kaingna oge ye aduh kudu kumaha deui ieu ngumpulanana kayaan ilmu panglebur raga palastra lil upama anu dengar cadas balah ka aing anu kadorong mundur ka tukang alah sedengkeun sinang boleh teu ingkah di tempatna kenyataan mah itu bisa dipercaya ku diri aing tapi jadi aing memang can ngagunakeun kakuatan sapinuhna mun tadi setiap panajang aing bisa dibendung lawan dina mangsa aing narajang deui ngagunakeun kakuatan sapinuhna mah panarajang kudu aya nu bisa keuna kana kelemahan anggota badan lawan kumaha aku aing kudu jajaten ke budak setapak eueuh waktu itu lain mah
Akhir Maji Sakti saya gadi diri pikeun maju naraja ngagunakeun kekuatan sapinuhna karep hayang mampu ngarubuhkeun anu jilawan. Banarajang wek dewek tadi can ngagunakeun kekuatan anu sapinuhna sanang bule. Karek ayeuna wek dewek bakal ngagunakeun kekuatan sapinuhna deuleu sia. Jadi selain montong kaget mun sakedeung di bakal roboh terus binasa modar sia. Maneh mah geus ngabacot di nu kitu patut aing bosen kaing naon ge anjir. Zaman ena mah bukti kalawan nyata bubuk roti kana mata anjir lain ngebacot wae teh. Ngagunakeun kekuatan anu leuwih terus anu sapinuhna. Ku aing diladenan aing sok kami jud sia lain ngomong wae. Ngan engke giliran aing anu bakal ngasupkeun panarjang ka jilawan. Rasakeun. Jadi maneh tong kaget samun kaweunangan ku panarjang aing rami jud. Sakali ngababuk nyungkruk sia. Sekali ngagaplok medok sia. Sakali ngadagor ngajolor saku aing sok. Sakali najong ngajolopong. Hayang bukti sok made maju darajang anjir. Si laing bener-bener nganggap enteng ka dewek-wek sia bule kurang ajar. Rasakeun sia kekuatan panarajang sapinuhna molar sia. Hayya Jurelat Cilung Akhir Maji Sakti maju dina raja ngagunakeun kekuatan sapinuhna. Datangna panarajang lawan kunang boleh tetep teu disingkahan. Dina kayaan teu ingkah di tempatna sakia panarajang lawan anu ngarah kana dada beuheung jeung beuteung pada rentas di jalan dibendung ku sapasang leungeunang pule. Saukiuk gese waktu sababaraha detik disanggeus tangga Bandung panarajang lawan harita.